Ayeuna hampura ulah kasindiran keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, tah nu hese menyaragamkeun eusi hate. Poe ayeuna teh pacamat urang teh keur leungit kasaragaman hate. Islam sarua, agama sarua, Quran sarua, kiblat sarua. Nah, bet kudu pasea berarti aya nu teu sarua lain Islamna, lain Qur'anna, tapi nu teu sarua tah eusi hate nu sabenerna. Ayeuna hampura ulah kasindiran keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, tah nu hese menyaragamkeun eusi hate. Poe ayeuna teh pacamat urang teh keur leungit kasaragaman hate. Islam sarua, agama sarua, Quran sarua, kiblat sarua. Nah, bet kudu pasea berarti aya nu teu sarua lain Islamna, lain Qur'anna, tapi nu teu sarua tah eusi hate nu sabenerna. Ayeuna hampura ulah kasindiran keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, tah nu hese menyaragamkeun eusi hate. Poe ayeuna teh pacamat urang teh keur leungit kasaragaman hate. Islam sarua, agama sarua, Quran sarua, kiblat sarua. Nah, bet kudu pasea berarti aya nu teu sarua lain Islamna, lain Qur'anna, tapi nu teu sarua tah eusi hate nu sabenerna. Ayeuna hampura ulah kasindiran keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, tah nu hese menyaragamkeun eusi hate. Poe ayeuna teh pacamat urang teh keur leungit kasaragaman hate. Islam sarua, agama sarua, Quran sarua, kiblat sarua. Nah, bet kudu pasea berarti aya nu teu sarua lain Islamna, lain Qur'anna, tapi nu teu sarua tah eusi hate nu sabenerna. Ayeuna hampura ulah kasindiran keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, tah nu hese menyaragamkeun eusi hate. Poe ayeuna teh pacamat urang teh keur leungit kasaragaman hate. Islam sarua, agama sarua, Quran sarua, kiblat sarua.